Bray. Naon Ji? Urang rek nanya ya. Bosen ah. Jawab. Oh siap. Kucing naik kena para tinggal naona. Gampang Ji eta mah. Naon. Nya tinggal buntutna atuh. Si anjing najo tinggal buntutna. Ya heueuh lamun urang ningali ucing kaparan bareng katinggalnya buntutna ujungna. Salah, eta jawabanana. Mah nya salah tuh teh. Berpikir secara logika, Bray. Ucing naik kena para tinggal naona. Tinggal buntutna Ji. Eta ku salah. Mah nya tinggal huluna moal mungkin ucing ngelol ka urang kitu moal mungkin atuh haji Bari teh. nage lain eta jawabanana salah lain. Ya, mana nanya teh kudu masuk kana logika jelema euy. Bisa anjing teh logika jelema, Bray. Heeh, na logika urang mah kitu lamun ucing kapara katinggal naonnya katinggal buntutna, katinggal ujungna. Salah, ke buntutna di buntutna. Astagfirullahaladzim Ji. Ya, mana lamun mere pertanyaan kitu da penonton mana ge moal bisaeun moal apaleun. Tong gagabah, tong kitu, tong sompral. Serius? Penonton urang mah pinter, cerdas, henteu siga didinya otakna mentok. Mani tanyaan ku aing mah. Buktikeun. So, para penonton so cik penonton komen buktikeun tak kasih Bray ucing naik kana para tinggal naonna tinggal buntutna haji aku buntutna di buntutna deui nya tinggal huluna mah mungkin ya salah komo tinggal huluna salah eta jawabanana oge ya naon atuh sia teh tinggal turuna tinggal turuna ieu mah nyarek cicingna para tuluy enggar aku urang kudu nontonan nepi ka turun sia teh pasti tinggal turuna ucing mah